bener jang Uham. Jig jajal awak tehnya ulah kurung batok teuing hirup teh mengpeng ngora keneh mengpeng jag-jag keneh ulah sok kumeok memedi pacok jajal sugane binarung bagja kitu cik Bahwira. Are kuring mah bah genai barudak manda aya indungna jeung tibatan ulin mah mending usaha. Mang Uham beki buleud tekadna. Halus eta tekad teh. Memang kudu kitu ari hayang maju mah. Tapi kade salah ngalerapkeunana Jang Uham. Tekad anu buleud, sumangat anu ngagedur, lain hiji jaminan pikeun hasilna hiji tujuan. Sabab aya deui syarat sejen anu kudu dicumponan ku ujang. Jeung deui kudu milih-milih heula tujuan mana nu sakira hade, tujuan mana anu sakira akur jeung kamampuhan diri ujang. Ade ulah jang jiwai bisi mata hanya kalajagana kaduhung akhirna. Kitu cek Aki Marana lepelingan ka Mang Uham bisi kasasarnya lampah. Tah gening mimiti aya nu mare bekal ieu. Eta teh memang penting ki cobi atuh sakantenane beureuhan abdi teh. Supados panon abdi rada caang jeung bengras bisa awas kana naon-naon anu sakirana pihadeun. Daleles abdi mah kurang luang, kurang pengalaman, butuh keneh ku pepeling jeung panggeuing ti sepuh-sepuh. Cik tuduhkeun kudu kumaha abdi teh Aki. Mang Uham asa di jalanan anu sejen colohok harita. Disangka Mang Uham teh bener-bener aya minat pikeun neangan batu wulung teh. Nah jadinya sok jero Aki mah sakadar ngietan da teu bisa ari nuduhan mah. Mun Aki bisa nuduhkeun mah moal nitah batur atuh, moal disaembarakeun geus arek dicokot ku Aki. Sanes nu kitu maksad deki nanging luang pijalaneun abdi teu kumaha. Jalan sorangan abdi ka mana? Kieu eta teh yang niat jeung tujuan rasakeun heula asakeun heula. Pikir sing apik timbang-timbang sing asak. Sekolot teh mah kudu dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun, dipikir untung rugina ditimbang hade gorengna. Dalam geus meundang eta pek ngaji diri, baca awak, lenyepan kamampuhan. Teh kamampuhan awak sorangan. Nasakirana bakal nyemponan karena syarat anu dipentak eta tujuan. Contohna kieu, lamun urang arek muncul, maksudnya lamun urang rek macul, nah boga paculna, nah kuat awakna pikeun macul. Atuh lamun rek nembok, nah boga ilmu nembok, nah boga parabotna, nah kumaha awakna jeung kuat henteuna. Kitu deui neangan barang mangrupa jimat. Nangis kakepeul elmuna, nangis nyaho barangna, nangis hadiah alatna. Tah ieu anu kudu dipikiran ku ujang teh. Ceuk Aki Marana sanyana lain atoh ngadenget tekad Mang Uham teh, tapi melang bisi cilaka ku pola sorangan. Bisi ragrag kana jungkrang karugian. Datang tu Aki Marana ge kudu milu tanggung jawab. Da puseur beja aya di dinya. Oh eta Ki, atuh babari nu kitu mah pikeun abdi mah kieu eta teh
urusan hasil jeung teuna kali kumaha engke da manusia mangan diwenangkeun pikeun ikhtiar nyatana ngagunakeun akal jeung pikiran luyu jeung kamampuhanana sedengkeun anu baris nangtukeun hasilna taya deui iwal ti Allah nu Maha Kawasa. Jadi palebah dieu maki abdi ge geus mikir panjang sarta geus kasawang untung rugina malah mah geus kacipta pibahayaeunana geus kaciri piruginana. Tangke mun sakira geus teu kuat abdi ge moal maksakeun nyarek balik ke ka lembur boboleh ka aki yen teu sanggup. Ari ayeuna mah moal waka nyebut teu sanggup da can dicoba apan ceuk paribasa ge ulah komeok memeh dipacok ulah mopo memeh nanggung ulah miuni hayam kabiri tacana naon geus lumpat. Jadi moal kitu kuring mah sakalian rek ngajajal awal nguji diri nepi ka mana kamampuhan kuring dina hal ieu kitu cenah ceuk Mang Uham nepak dada lembungkeun semangat anu bener-bener sampurna ku ngabandungan bener anu ngabandungan harita unggut-unggutan malah mah aya anu kapangaruhan sagala rupa boga tekad hayang nuturkeun kana hayang nuturkeun ka Mang Uham anu sejen deui oge mikir-mikir keneh nya ari nepikeun kadinya aki marana kok nyarita deui geus nepi kadinya mah mikirna jang syukur aku ari aki ngilu bunga sarta moal melang ngajurungkeunana ngan Bang Kade sing apik jeung taliti ulah sereudeg ulah sologoto kudu titih rintih nya malar teu panggih jeung rugi kudu meunang kauntungan usaha teh aki mau kur bisa ngajurung kudu muga-muga sing tinekanan hasil maksud diijabah sapaneja nuhun ki leres kitu pisan luakeun atulah ngara abdi hasil dari hasil mah pira ku abdi ge henteu mere persenan ka aki. Mang Uham harita beuki gumbira bae manehna mah henteu unggut karinduan henteu gedag kaanginan tekadna geus kuat pisan pikirna geus gilig rek indit milu sayembara neangan batu ulung teh. Alus eta tekad teham jung kaditu teangan sing benang ngan lamun geus benang sameh dibikeun kajang rosad abah hayang nenyo na kumaha rupana ari batu ulung teh cik Bahwira heug bah lah pasti ditembongkeun heula ka abah. Harita anu haladir di imah aki marana jadi rame ngalobrol nya mimiti nama anu boga tekad arek indit teh ngan saurang ku pangcarekna jeung punten bari sames ku pageserekna jeung batur akhirna loba anu kapangaruhan harita teh nya lila-lila mah sakur nu datang ka imah aki marana bet kabeh teh cenah rek nyoba-nyoba neangan batu ulung. Tengah peuting semah teh mimiti baralik pating laleos ninggalkeun anu akhirna kari sorangan Mang Uham manehna ngahaja mandirikeun maneh da hayang ngobrol heula jeung aki marana rek men tapi tuduh saperluna ki ieu teh geus peuting ki geus mangsana kulem tibra tapi punten ku abdi diganggu ieu teh margi abdi teh aya kaparyogian anu kalintang pentingna ceuk Mang Uham dariana kan ngomongna
Baturada reuaseun Aki Marana terus ngarekepkeun si Lapok nanya, aya perlu naon jang? Pan geus haban wae ngobrol teh. Kieu Ki, abdi teh gaduh tekad bade milari Batu Wulung teh sanes nganukur lamunan Ki. Carek babasaanana mah lain tanbak bau sungut, tapi leres-leres akur jeung hate. Layeuna mengpeung salse sareng jempling daya nulian abdi bade tumaros ka Aki. Kedah ka mana abdi teh nya mios? Di mana kinten-kintenna Batu Wulung teh? Lamun di gunung naon? Mun di jalmi di saha? Di mana lemburna? Kumaha carana? Mun di makam mana? Nu aya batu wulungan. Maksudnya batu wulungna kitu maksud deki ari ujang. Agi tingis bosan nyebutkeun apaan ditatike aku. Ditatike ari Aki nyahuma nguabet disaembarakeun. Ngise dicokot ku Aki atawa dituduhkeun ka incu Aki si Alam. Tembal Aki Marana tandes dan memang geus sabaraha kali nyebutkeun kitu. Tapi Aki teh sepuh, lain sepuh Yuswana wungkul ieu teh. Tapi sepuh disipu ku ilmu sepuh anu bisa dipikolot. Abdi percaya yen Aki bakal bisa nuduhkeun ayana Batu Wulung. Limana Aki? Bang Uhamani keukeuh atuh si Alam rada keheuleun pok melu nyarita. Ari Mang Uham namanikeun ka maksa teuing hirup teh. Kakuleung ge kasebut incuna teh nuduhkeun Aki teh komo ka Mang Uham. Jang yo. Ari Mang mah geus gaduh kayakinan. Aki hidup teh uninga kana ayana Batu Wulung. Ayeuna aya kieu, piraku mah kitu teu nuduhkeun. Buktina pang teu nuduhkeun. Mang Uham harita ngahuleung, ukur narik napas jero. Meh-mehan junta sarapan, sabab Aki Marana teu ngabejaan. Tapi beuki pageuh sikep Aki Marana, beuki ngagedul sumbangatna, beuki panasarane Mang Uham teh. Abdi mah keukeuh hayang terang lusiahna teh. Upama teh mah aya syaratna, mangga sebatkeun syaratna. Na kedah kumaha berat sakumaha berat ge ku abdi mah rek dijalankeun. Kesuganane aya milik abdi tiasa mibanda eta batu. Kanggo narekahan milik ngaronjatkeun kahirupan anu sing sarorit. Singga watos ka abdi ki. Abdi mah moal wakawangsul upami Aki teu maparin pituduh. Aki mah hatunuh beuting kamari henteu es. Ayeuna canes mangkaning beurang sok capek. Rek sarete ganeng we kumeh. Cek Aki Marana terus seai ditungkup ku dampalingeuna. Loba omong digoledag ngagoler dina palupuh. Dianggal kuleungeun ngarengkol jiga kuuk. Atuh mali ngahuleung Mang Uham teh nyaan si Aki pageuh. Kulantaran geus heula kecap nyaan Mang Uham teh teu balik. Goledag ngagoler deui. Panonna peureum tapi teu bisa sare. Da pikiran terus bae mikiran Batu Wulung. Harita nini marani mah geus tibra di kamar. Ari si Alam nyarande kana bilik teu jauh jeung si Parto anu ngalempreh teu usik-usik da puguh awakna nyareuwi keneh. Di luar geus jempling taya jalma anu ngulampreng. Gaang geus jempe kali jangkrik patembalan jeung baturna. Seleungkeun kadenge surat cari cangkas jeung bebenceh reang kawas di leuweung. Jegug suara anjing ngagogog. Si Alam harita ngaguhar sare bari nyarande. Dina mangsa keur sare
Si alam teh diparengkeun nganjang ka alam impian. Dina hitungan teh harita bet aya di hiji gedong sigrong anu sakulilingeunana aya taman kembang hegar tur asri. Kupu-kupu tingkaleper teup areunteup dina kembang anu keur mejehna mangkat. Wetaneun gedong aya balong caina kecembreng herang, beuteun canembrang herang, pancuranana ngagolontor pikabitaeun. Emper gedong lalega, tihangna ting pelegbeg sagede beuteung jeung jangkung deui. Ngan aneh gedong nu sakitu gedena teh taya jalmaan. Mani jempling taya sora-sorana acan. Harita si alam lelempangan di buruan, lincakan jukut anu empuk, diabling-abling kupu-kupu koneng jeung soreleng. Srog ka sisi balong, bet jorojoy hayang mandi, brus mandi dina pancuran, ngusai betah nakes. Teu sugema mandi di dinya jeleung ka balong, da punggul caina herang pikabitaeun, isi kibung ngebak sarta ngebul kokojayan teu aya kahadiwang. Keur senang-senang kokojayan juk-juk torojol aya hiji aki-aki pakaian sing sarwa bodas, jangotna bodas, rambutna nya kitu keneh. Eta sepuh teh ngajanteng dina tambakan balong mencrong ka si alam anu keur mandi. Si alam teu ngomong, manehna reuas sok sieun diseuselan ku eta sepuh. Atunggah huleung di tengah balong nangtung ajeg cai balong harita awakna semet dada. Alus bersih mandi didinya mah buru-buru gerahanyat cek eta sepuh tawaleh imut sucana mencrong kasih alam. Geus ngading kitu kakara si alam teh usik terus ngojai ka sisi kalacat unggah terus make di papakeanana. Barang malik si aki teh geus aya tukangeunana pok deui sasauran. Alam aki mi HP kitab ampihan ku manehnya kade ulah leungit. Kituna bari nyodorkeun hiji buku kandelna kira-kira 2 jempol rupana hideung. Ari si alam harita teu ngomong. Ngan leungeunna kawas anu keuna ku tenung hideung nampanan eta kitab. Barang geus kacangking les si aki teh ngaleungit. Teu puguh leosna. Si alam celohok bengong. Terus luak liuk neangan si aki, tapi waleh teu kapanggih. Tungtungna si alam nangtung, terus unggah ka emper gedong. Gek diuk buku dilahun, maksudna rek dibuka ayangnya hukusin. Barang berai, sirahna lieur. Pundukna cangkel ti koro asa tuhur. Aduh, tolong! Si alam minta tulung baling usapan ti koro oleh jahat manguham mudang da manehna mah teh bisa sare. Tulinga deketan kasih alam pok nanya, "Kunaon jang? Kunaon?" Bari ngarampalingeun si alam. Berai si alam bentak gegereceman bari rarat-reret. Manehna kaget sabab buku teh geus leungit geuningan jeung geus aya di dieu imah. Renghap si alam narik napas jero, bangun handeueul ka cirina teh. "Jang, kunaon jang ieu teh?" Bang Ham nanya deui. "Ngimpi mah." Mani asanya si alam geus sadar deui. "Ngimpi naon jang, ngimpi naon?" "Kode sugan." Bang Ham marita mencrong ka si alam, atena deg-degan sugane aya impo hade. "Mimpi muka buku mang, tapi ari berai dibuka bet karasa nyeri punuk ti koro asa tuhur
teu kuat ku hayang nginum. Bari ngusapan ti koro nu aya, nah bener nu asa seuseut jeung nyeri. Meureune da ujang mah sarena nyarane. Ngagoler atuh teu umum sare bari diuk mah. Kitu ceuk Mang Uham. Goledak ngagoler deui terus nyileuk da teu bisa peureum. Ari Mang can kulem ingat wae kana batu wulung Mang maduh. Panasaran hayang nyaho tempatna. Ona di mana atuh ayana? Kudu ka mana ngajugjugna? Teangan we atuh Mang. Eta gerek di teangan tapi ka mana neanganana? Nah ka makam, ka kota awak tawa ka jelema. Kudu puguh heula eta teh Jang. Kuring ngimpi Mang, kieu geura Mang. Barabat si alam nyaritakeun impian tadi salengkepna teu aya nu dipindingan. Atuh Mang Uham teh ngorejat di mencerong ka si alam. Ngadengikeun anu nerangkeun impian. Barang cacap pok ngomong. Ceuk rumus Jang. Mun aya nu ngimpi kitu bakal menang ilmu cenah Jang. Ari buku teh pan gudangna ilmu nya. Ari maca minangka kuncina. Tah bukuna geus aya di ujang. Dingal kuncina. Anya kale basarek dibaca. Kelakanya dipunduk ujang teh. Kumaha atunya? Mang Uham miluhan jelu. Ari mandi naon ta alamatna Mang? Eta deui gedong kosong. Ari numutkeun kasauran para sepuh mah eta teh gedong teh Jang alamat badan ujang atawa waruga ujang alias kurungan urang.